Hejo ngabentang luas lingkungan sampora. Di sampora asli diajar saudara anu sekoy mana kelompok. Ada mayan kalasa di kelas. Takal-takal harejo. Yang soca adem anu sekoy dilakukan jurusan. Yang kabar jahat dan jauh hati kuat ketemuan dan jaga. Di modalnya sampora terus jadi pedoman orang berdoman. Kurang terkenal lelah dengan keayaannya. Semangat terus jadi ketemuan kalau itu kewajiban. Pada ciri khas sampora, nah itu ciri khas perjuangan lalu ada dengan tos yang pengaruh pokok kan kalau kan semangat taliban desa kolek kan semangat itu ayat lagi ada bos saja anu ngenaan kaendahan lingkungan alam. Kalau isu karasatiis, awet tiga karasatiis disambung beren kering, nalika kering muka panon kering. Petani sarijang ngabagiakeun manehna, mancarkeun cahaya kana emas, ngabawa suasana leuwih caang. Salam alam ngabagiakeun isu. Panu putih kicauan. Kuku bajang ngapung tatangkalan ooyagan ditiup angin nah halilir lawanan kaedahan poe ayeuna kembang mekar caang ngebakeun senyum-senyum simfoni alam nyepaan isuk. Abdi ngadamo sajak anu ngenaan tata Sunda. Tata Sunda kanya akura. Pegem hate dina kaya. Ngalusap kana kahaya. Hidupkeun ngabarengan. Tata Sunda imah urang. Ade gorengna kumaha urang. Kudu bisa didagakeun urang, jati diri keluarga urang. Tata Sunda hirup urang. Kaendahan alamna moal aya di wana. Kasamian nu diboga moal aya di wana. Kabudayaan nu dijunjung moal aya di wana. Tatak Sunda aya di mana-mana. Membaraneang jati diri. Menjawab jadi wawu, mendekat jadi dulur. Abi ngadandong saja lirik mengenaan kaendahan alam. Angin ngahalir lalu. Poe jembe danasa. Hawa tiis jembe ngalimbai. Dibuat waktu eta menjadikan HP polisi. Diri pesawat Muring menyentuh hiji dina sumber cahaya anu paling menantang bulan mengalami kemuliaan semoga bisa sasakan gelis keradian hawas mesan minjem kuring ngabejaan maneh nacerita kumaha damang caang putih atau objek tenang seperti sarang damai di dunia. Moga-moga anjen salah ayah ikan mau kuring